Kosim ari saroceng kamari teh ka tempo-tempo. Siapa di bibi pan pamajikan teh lahiran bi dua poe di rumah bersalin di ditu saroceng mah. Rumah bersalin. Oh, Pudung eta sade kumaha bajuna nya badag teh meureunnan. tapi Kosim kamari keur ngalonglo ka ditu. Cek tadina mah hayang apanya sok wayah naon kitu di salina. Da teu kawenehan ditoong tadi mah Kosim. Dasar tak mesin mana mah Kosim. Brad, dirinya apa tuh si Mang Utar? Apa? Waktu Oh nya, si Mang Utar mah nu disebut beunghar lembur teh nu kitu jiga nama Brad. maksudnya? Kan apa sorangan di dinya ge si Mang Utar mah kebon lega, sawah lega nya. Munding ogenan kan. Teu hitung si Mang Utar baat ku loba. Oh. Hari gitu. Tapi Brad hanjakana ku si mah. Pelitna naudzubillah anjir si Mang Utar teh. Geus we mulai nu ngelehkeun pelitna si Mang Utar mah. Pelit kumaha sih teh? Mang Utar sakitu berehan anjir sok sedekah. Ka Masigit oge apal sorangan beureunan. Brad. Ya aku pelit-pelitna si Mang Utar nya. Manya nginggu munding anjir ti sabrang Kosim inget nepi ka ayeuna. Suan pernah mundingna di bajuan. Can pernah ningali Kosim mah. Atuh Brad ieu nya mun Kosim mah sakalian lebaran mah atuh cik atuh satahun kali mah nya meulikeun baju bedug teh aningan. Watir, bubulucun. Anjing. Tapi omongan deh ya si Kosim ampun ting. Piraku si teh mending rek di bajuan si teh. Tapi omongan si Kosim ya. Udah gitu konsepna si teh Kosim. Piraku mending rek di bajuan rek baju model kumaha si teh. Dan jangan baju bedog ge moal asup moal kana mending. Aiman anjir. Banyak aing rek lempeng we ngomong nasi. Hah, bisa wae ya anjir. Reregan ya. Tumben tuh jeung si Kosim deh nya kemana si Kosim? Keur pecah, Brad. Pecah kok ya teh? Keur pasea jeung acengnya Kosim. Jika bolon we anjir ya pasea segala anjir. Pasea masalah naon ieu? Udah eta, Brad. Kadar ge si Kosim ek gawe cenah, Brad, ke Cibaduyut geuning, Brad. Heeh. Ku aceng dicaram. Keheuleuan sia ka aceng. Keunah aku di dinya atuh make dicara meureunna hayang pagawean manehna meureunna di dieu geus pagawean di lembur aya di dinya kumaha? Udah, Brad. Jauh-jauh gerak ke kota ka Bandung. Heeh. Rek digawe ngahakan sapatu. Udah ge loba hakaneun, Brad. Anger saroceng ieu. Yeuh, Ceng, lain masalah di dieu eueuh hakaneun atawa henteu na si teh. Yeuh. Maksudna ka Cibaduyut lin. Nya, Brad. Maksudna ka Cibaduyut manehnana arek gawe dinas pabrik sapatu meureunnan, kerajinan sapatu. Maksudna dihakan, hak sapatu, lain ngahakan sapatu si Kosim lain. Yeuh, saedan-edana si Kosim nya. Moal wanian ngahakan sapatu atuh Ceng. Parah anjing saroceng ieu anjir. Ha bisa wae ieu anjir pendola kalapa ieu. Anjing teh. Kumaha di maneh saremo? Cenah hudang gering. Geuning geus udud deui. Udah rasem sungut, Brad. Yeuh, kan bisa ngalengitkeun heusum sungut anjir ku buah-buahan. Urang ge pernah kemari ku buah-buahan. Da teu hurung Brad disunut teh. Dihakan tangkurak teh buah-buahan mah lain disedet juga udud. Repak deui wae ya sirahna anjing. Saremo, ampun teh. Hah, bisa wae ya kuah baso ya. Si beungeutkeun wae gitu ku aing beungeutna. Bi, urang rek nanya ya ka Bibi, pedah awewe sarua. Urang geus pusing Bi euy. Ku adat pangadatan pamajikan anjir. Heuh asok ek nanya naon di. Kok masalah kewanitaan mah. Lamot ke bibi mah. Nya. Naon jadi ngelamot kewanitaan ieu teh?
Bi please bi ulah make jeung di Indonesia kan geus we orang Sunda lah bahasa Sunda we tong dicampur-campur ngalamat kewanitaan mah teu jatah urang nya lain jatah bibi urang kacang makan kacang udah teh guys rupa bi aing ya urang rek nanyakeun teh bi kunaon sih seolah-olah urang lalaki menjadi sumber masalah anjir jang awewe pan manehna teh anu nitah tapi disalahkan oge anger tuh paham orang mah Nyari agus kodrat kan elah laki mah. Jadi masalah wae. Manusia awewe jadi basalah. nying salah aing itu dak kitu teh mah ieu teh euy nanyakeun ka sumber masalah ya ampun teh please bi da orang lain emas atuh bi orang Sunda akang-akang jadi jekainya anjir ese hah bisa wae ieu anjir kicipir ya Pernah aku melihat musrik di taman ria. musik Oh, musiknya pernah aku melihat musik di taman ria. Iramanya melaju, duhai sedap. Melayu Salah mo? ih Melayu sih Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Terojono, terojo. Terajana kan orang Sunda orang mah bi Terojono mah orang Jawa Kamu di Jakarta terejene nya. heeh Terajana nya Terajana, terajana. Ini lagunya, lagu Pakistan. India kan jauh-jauh ke Pakistan India Sok tuh. ini Lagunya, lagu India, serasi dengan indah gayanya, gendangnya kulit kembung. kulit lembu aing mau salah wae bibi mah geus ngerusak lagu batur kamari di mah rame ya naon di bi Si Amang pugua naon si Amang kan balik gawenya hujanan, terus kabulusan manehna teh. piraku kabulusan wae ini rame anjir si Amang Kan panangkeun cai ku bibi. oh terus Dileobkeun da karunya. nying bae bah karunya cenah bi karunyaan keneh dileop atuh bi parah bi aing ieu nya ada si Amang teh hayamnya cabutan buluna sekalian anjir terus bakakak weh parah bi aing ampun teuing ha bisa wae ieu anjir lalai kasasar ya